heula. Nuju naon? Teteh. Hayu urang Nuju aman. teraskeun deui carita Yakub jeung Esau Esau nya. Tuh tingali nu di Barumi oge tos araya. Hayu urang salam heula kanu aya di Barumi. Hayu sampurasun. Tah ayeuna urang teruskeun deui carita Esau sareng Yakub. Esau sareng Yakub teh kan harita teh papisahnya. Nah, si Yakub teh terus di tempat emangna namina Laban. Tah geus lami pisan di tempat nasi emangna Laban teh. Tos gaduh istri, tos gaduh putra, tos beunghar pokokna mah. Tah si Yakub teh terus sono. Sok sono tuh hoyong uih ka ibu ka bapak. Oh sok abi Oh mah. sok. Cimot utara mah teh. Tah ari ayeuna mah lamun hoyong uih teh namina naon geuning ari lah eta mudik. Janten Yakub teh hoyong mudik. Tapi dipikanya aku mangna ku Laban pasti moal diidinan. Tah lamun teu diidinan kumaha? Ngolo sedih. Tidak cimot kamari gogoan. Piraku atuh da ieu mah geus kolot. Jadi ditingali bongohna. Pas Mangna Laban keur paciweuh ngaguntingan bulu domba, da dombana teh loba pisan. Aya sabaraha nya? Wah, cigana mah Seueur pisan nya teh. Seueur pisan nya. Tah keur ngaguntingan keur paciweuh akhirna mah si Yakub teh bawa istrina, pamajikanana, jeung anak-anakna, kabur teh. Sasatoanana. Kabur. Sanes kabur. Hayang mudik. Tah. Hayang uih Rek kalembur. uih kalembur. Hayang Jadi uih di ka mamahna. pang-pang nama kan geus lila teu panggih jeung lanceukna. Lanceukna Esau. Tah. Wah, teh. Atuh bakal kacau eta mah. Kunaon kitu? Bakal gelut sama Kupingkeun heula caritana si teteh. Kupingkeun heula ceritana teteh. Ya. Jadi tos sagalana diangkut nyebrang tah ka walungan Efrat. Diberi sebenarnya mah ku Emangna Laban, tapi keukeuh we dah hayang balik. Rek manggihan lanceukna Esau. Tapi sabari di jalan teh nya, aduh kumaha yeuh jigana si Aa teh ngambek keneh. Kumaha lamun misalna engke teu daek narima Yakub. Oh, nya. Jadi begitu geus rek nepi ka tempatna Esau, si Yakub teh teu waniun langsung. Jadi diutus pagawe-pagawena. Dipiwarang naon teh teh? Dipiwarang ti payun. Nyarios heula ngolo ka Esau supaya Esau teu ngambek ka Yakub. Di dieu tah sok saha nu sok ambek-ambekan di bumi. Aya nu sok ambek-ambekan. Ulahnya tah pas kitu teh si utusan-utusan Yakub teh balik deui ka Yakub. Bapak Yakub, Esau teh datang nyampeurkeun mawa balad 4.000. Waduh, 4.000 coba. Bade naon? Bade perang? Tah, si Yakub oge sieuneun. Aduh, kumahanya. Akhirna mah si Yakub teh terus, wah, ieu mah kumaha carana supaya Esau teu ngambek. Geus we pilihan. Kumaha domba, embe, kalde, onta. Tah, ieu sina dibikeun heula ka Esau, keur ngolo Esau. Bisi ngambek Esauna. Jadi si Yakub teh ieu nyogok gitu. Kangge ngolo eta mah. Kangge ngolo supaya anu masih saha eta teh? tah eta utusan-utusanna badega-badegana. Janten tos kitu teh nya si Yakub teh ngadoa ka Gusti bakat ku sieun.
Aduh Gusti, abdi teh memang gesono kalanceuk. Gusti oge nu miwarang abdi uwi. Tapi abdi teh sieun cing Esau ulah cenah ngambek. Amin. Dah, amin. Geus kitu teh nya akhirna mah pamajikanana jeung barudakna jeung sasatoanana sagala piaraanana dibawa deui nyebrang ka walungan. Walungan naon terang teh? Jordan sanes teh. Sanes. Janten So. teh pahentu si Esau sareng Yakub teh. Acan, Efrat mah apaan tadi? Walungan Yabok. Tadi walungan Yabok itu pas petingna si Yakub teh terus keur ngahuleng gitu nya, keur mikir. Eta aya hiji jelema anu datang ka Yakub. Yakub oge bingung, ieu teh saha nya? Aya nu nyamperkeun. Tapi cek Yakub teh ieu pasti ti pangeran. Akhirna mah digelutan eta. Wah, sabeuting jeput. Waduh. Tapi Yakub menang. Yakub menang terus si jelema eta teh nu teu dikenal teh dicekelan tah, cinggra. Dicekelan gitu terusnya teu dilepaskeun. Pokona mun can diberkahan moal wakat dilepaskeun. Akhirna mah dilepaskeun. Tapi saentos dilepaskeun terus sukuna Yakub teh jadi pincang. Tah Yakub teh akhirna mah dibere ngaranna oge ganti jadi Israel. Oh, tidinya. Oh, digentos nami. Ngaranna Israel. Terus akhirna mah geus beurang tah. Rentang-rentang ka ciri si Esau jeung balad-baladna nu tadi sabaraha? 4.000 teh teh. Waduh, kumaha tah? Begitu ti kajauhan ka ciri aya Esau, ieu Yakub jeung sambarenda rayot. Jadi teh ributna eta teh. Bakal Ributna ribut jadi ya? teh. Henteu, ari barang prok teh. Langsung eta mah ku Esau digabruk, dirangkul si Yakub teh. Jadi Aduh. Esau teh sakitunya ananya ka Yakub teh. Nyaah ka adina mau pohokeun kasalahan adina nu geus Mun abdi ngabohongan. mah teh moal ditanya deui ta eta teh Yakub teh. Gitu anu. Ari Esau mah nyaah ka adi terus nanya ka Yakub teh, "Kub, ari eta saha?" "Ieu pamajikan jeung budak-budak. Ari eta keur naon? Sagala tadi kalde domba eta mah kangge Aa." Bakatku gumbira, nah aduh meni resep ningali Aa teh sapertos ningali pangeran, cenah da Aa teh jadi nyaah. Teteh, berarti urang teh salaku putra Gusti teh kedah silih mikanya Tah eta. Jadi lamun aya nu ka urang salah, misalnya di sekolah sok dipoyokan gitunya, urang teh kudu tetep mikanya kudu daek ngahampura ka batur. Komo ieu mah ka adi sorangan. Jadi si Esau mah hade pisannya saha di dieu anu sok moyokan. Untuk abi mah bageur dah. Saha di dieu sok nyeri ka baturanana. Tara Bima. Ulahnya, tapi lamun ka urang aya nu sok moyokan, aya nu sok nyeri, urang kudu daek ngahampura. Urang kudu mika Tah, urang diajar tina contona Esau oge mau pohokeun Kesalahan Yakub adikna. Jadi mikanya jeung daek ngahampura. Hayu atuh urang mah ayeuna urang teruskeun deui ulina yuk. Urang ka belah ditu yuk. Hayu atuh yuk. Hayu.